Semu kawis BJ Pancena yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Langgung dipayun mangga urang manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa diungu hulung katepung langgung katepang rarai pamrok jong di tempat kalayan aya dina kayaan sehat walafiat. Shalawat mi wassalam mugi tetap diberikan ketunjukan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka urang sadaya anu cinta kalian contoh ajaran manehna. Bapak miwah ibu oge barangkali sadayana wae pusing kuring ke hormat langkung dipayun ngaturkeun nuhun ka nu kagungan tempat ka pribumi ka Bahamut anu parantos nyugikeun tempat oge sagala rupina ka ceureum ka sadayana wae oge ka Mang Aji kalihua atur nuhun tebih di Subang parantos kersarung paring sumping ais pangampi pangauban kami Sunda sekarang kami naya oge kung sadayana anu teu tiasa diwiji-wiji sebatan itu sebukuring. Alhamdulillah dina danget ieu nuju sareng babadan tenan sate acana pangauban kami Sunda sekarang kami nayan pancet sawarsi tetapi setahun upami ningal kasang tukangna panginten tinangtos anu aya teh kawaluratan nanging patekadan paniatan kalian dipitameyanku bismillah panginten awalna teh kitu simkuring sabaraha kanca dina raraga gesan ngaronjakeun seni Sunda khusus di Purwakarta umumna di Tatar Jawa Barat. Dina hal ieu gaduh patekadan paniatan kanggo sanes mung sakadar ngamumule nanging oge kanggo ngalumangsungkeun seni Sunda anu aya di Jawa Barat. Dina hal ieu kawih Sunda tinantos seueur kaprayogian atau lebih hal anu prayogi di pidamel kalebet dina kalumangsunganna di ropea ngeunaan kawih Sunda utamina kanggo kalumangsungan kawih Sunda kamarurang kali sok sanaos kitu pangrojong anu kaleresan dina ieu dai uleman ieu langkung di 200 uleman bae teu kaleresan panginten tadi nyenong SMS di pangresa dalem Bupati menuju di Garut sareng-renganana panginten lajeng ti pariwisata di kebudayaan oge di antawisna pangagung nuju di luar negeri nuju di Singapura nuju studi banding kanggo hari jadi Purwakarta Festival Asia nanging sok sanos kitu mudah-mudahan ieu kagiatan anu dikokolakeun ku urang sadaya nyuhunkeun pidua ti sadayana supados kadigitoh diuningakeun ku jeder acara teu gebrak tumilah bahasa sepuh kapugur mah gebrak tumilah teh gledug ces. Alhamdulillah pangrojong ti Bapak Ibu guru ti Bapak Ibu pengawas SPK di Purwakarta dugi kadanget ieu masih lumangsung anu kagiatan biasa dilumangsungkeun nama di Pendopo Purwakarta tiap dinten Sabtu tabu 10 dugi ka tabu 2
hapunten ya teh ka Mang Ayi utamina jalanan pamilon pangauban ge seueur anu tarbi Maniis Kira Pedas Bojong Wanayasa sareng sabeudeureunan Purwakarta rupina ieu teh di wewengkon sanes mah hujan euy. Alhamdulillah Allah ngajabah di wewengkon Karangsari jadi mah panginten pinu ati sadayana teu hujan. Mudah-mudahan panginten arajana tadi seueur SMS kehujanan teh tapi aya pajang rupi-rupi mungkin waktu pas sadayana mudah-mudahan sadayana sehat. Salajengna anu pamungkas nandeskeun panginten ka anu sami lenggah di tempat wireh simkuring saparakanca ti ais pangampi teu dharma atanapi mung sakadar ngokolakeun kawisuna ukur yang kawisna kalebet pupuh teu kalebet kawin gitu lagi. Nah kalebet panginten pupuh nu utami mah kapayun supados marurang kali urang tamina maya di sakola uningan deui atanapi tiasa diajar deui ngeunaan kawis sinarang pupuh ketan utami dai berkawis gitar sareng sagala rupi mah panginten teu diajar ge tos para cakal marurang kali urang. Salajengna pidua ti sadayana disuguhkeun ku simkuring saparakanca supados khususna pangauban kami Sunda kalebet panglibur galih kahiji kenging ridho ti Allah Subhanahu wa taala kadua oge tetep lumangsung kalebet panginten panggunganana gitu panglibur galih sakitu panginten anu kapihatur hapunten anu kasuhun bilih dina sagala rupi panampiana nanti simkuring saparakanca geus pangampi kirang marna kirang tata titi duduga peryoga mugi nawakuk mugi bersana hapunten tuangun mah panginten mangawe 10 kanen saaya-aya anu katunga anu biasa kaleueut ketuang ku urang sadaya. Begitu hilang hatur nuhun ka sadayana anu parantos girina pantos utamina dina emutanana kana dina kali waragadna. Hapunten anu kasuhun panginten biang bilih ieu mah. Kalumangsungan pangoban kami duwi kadanget ieu seseueurna parembugan atanapi sahawe anu ngersapkeun mauran kalebet aya di luar sohib-sohib anu gaduh karumaosan atanapi anu kersa ngiring awu dina pangamuban dina kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan aranjeunna anu ngiringa bantos oge nu teu ngiringa bantos kasayanana didekatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun sekali deui haturkeun nuhun damut jarum sadayana wae hapunten kaganggu oge masyarakat sabudeureuneuna teh palurah nuju muludah dan ada salam baktos wae ka sadayana biasa sumping dina baktosna. Sakitu hapunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.